فينا جئت بأمر مطاع صلى وسلم وبارك عليه. Dalam mangsa dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha Sadayana ngiringan. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Mahadeles Ari maulid teh kudu bunga. Kuncina muludan mah bunga. Sebab urang keur ngagung asmana baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi lamun maulid jelema keur muludan cambeung. Jelema keur muludan ngalamun mangkat teu aya paedahna eta jelema angkat muludan lamun dina pikiranna masih kana mikiran kaduniaan, tapi lamun keur muludan dina emutanana anjeunna ngagung asma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan di mana ngadangu asma baginda disebutkeun mangka walor ku salat. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yubarik. Al-jannatu ari jannah eta surga wa na'imuha jeung kanikmatan eta surga satu dicawiskeun, dihususkeun, diperuntukkeun kanggo saha liman jang jalma-jalma anu maca sholat. Hoyong ke surga teu? Ulah korek betul. Minimal ngadenge asma baginda disebutkan. Walar sallallahu alaihi. Siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن
kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahul adzim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa jihadun fi sabilillah hatta yarju al hadis. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Angkat dan kokotna atuh ari amin teh. Amin nempuan cak-cak luhur. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ya Allah mugi Gusti ngajantenkeun jamaah maulid, jamaah anu panjang yuswa, jamaah anu sehat badan, jamaah anu berkah milik rezekina, jamaah anu berkah kulawargana, berkah segala urusanana, berkah turunan-turunanana, dijantenkeun jalmi-jalmi anu istiqomah dina ibadah, khusyuk dina ibadah, tur dipupuskeun dina kayan husnul. Husnul amin husnul khotimah. Ngaji jeung dewe ka ulah ngalamun. Kira-kira narek ngalamun maing mending mantau. Ieu sora teh mah maksakeun. Sebab naon? Boga janji anu pasini anu kudu ditepati teh. Carita nama janji narek ngaji teh poe Kemis. Jeung kaum emak. Sebab uing maresep kene ngaji jeung kaum emak. Kahiji dangdana sekarilis sok tembok ku akang mun di imah mah ciga hantu atuh tapi di pengajian mah ciga ratu betul eta teh pamajikan akang majikan akang bener teh leres teh kahiji sareungit kadua garelis katilu capetan kaopat ngajina teh ngumpul. Beda di bapak-bapak, ayah ngumpul tapi mikiran hutan masih lagi. Siapunten aja kamari Kemis sim goreng teh. Ayah job ka Karawang ngadadak ti Dunungan kudu ngawal Syekh Al Godek. Hindir ti dieu teh subuh jam 3. Mangkat ka ditu dangkap peresmian ti Lohor, tabu 1 uih ti Karawang dongkap ka bumi tabu 4. Tabuh genep maghrib angkat ke Banten ngaos uwi tabuh 2:30 siang na ngaos ke Cicurug wengi tadi ngaos deui ke Banten tapi Cipeper uwi ke bumi 2:30 kabayangkeun teh coba kabayangkeun naon teh lain capek loba betul kabangan jedog di imah beunang moal bangkana gawe capek digawe baik sebab naon tujuan urang kudu loba doa burung. Ya Allah ya Karim tadi teh urang jeung Pak RW ngajina ayat teu pancena Pak Kiai arek malam Sabtu da poe Kemis teh jadi uing teh nyebutkeun embung era bisi pajarkeun aing teh Angga Yuda ge disindiran ku ibu-ibu ari Pak Kiai ka bagian serakna di Angga Yuda aing ngajina mah ka batur wae da di lembur mah tara daek meureunan etana sugannya aing hisab subuh tuh kalakuan kecil-kecil. Jamaah rahimakumullah. Puja urang sangakeun ka Gusti Allah Azza wa Jalla. Saribit sareng pujina urang sangakeun ka Gusti Allah Nu Maha Suci. Tasakur binikmah urang sangakeun ka Gusti Allah Nu Maha Ghafur. Gusti Allah Nu Maha mudah-mudahan orang sadayana jamaah maulid mesing dijantenkeun hamba Gusti Allah nu taat ka Gusti Allah amin. Hamba Gusti Allah anu dipikanya ku Gusti Allah amin. Hamba Gusti Allah nu bakal kaakeun janten hamba Gusti Allah di surga Gusti Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal. Salawat kali salam mugia salalawasna dicurah limpah ke kanggo panutan urang sadaya junjunan urang sadaya
kekasih dan Gusti Allah Azza wa Jalla. Manusia tapi lain manusia biasa. Jalma dipangkaset-kaset salam dunia. Pang soleh-soleh na moal aya bandinganna. Can dipentah data. Alhamdulillah. Tapi ingat, saya itu suami setia. Setiap tikungan. Saya sudah berjanji dulu waktu di Rahpalan yang menjadi amil waktu itu Api. Itu Api sekolah kuat kene, sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya pun guru pun lanjut Abi Amir sing panjang yuswa. Sing sehat terus anjeunna tiasa nyebarkeun ilmu tur kasayan kamu urang sadayana. Sim kuring bareto kantos nadar ka pojok. Saya tidak akan menyusu kepada yang lain. Jadi ieu susu teh moal diinum. Sabab rek kumaha dewek ceramah bari minum susu. Sok haseum aing nginum susu mah engke beres ngaji beres susu bari kudu sampurna mil. Maksudnya ngingetan tadi cicing tadi tawaran aja. Jamaah rahimakumullah. Iya baginda Rasul basarikal masal. Makhluk tapi lain makhluk biasa. Sebab naon? Urang dijieun tina taneuh, betul? Harus teh. Aya jelema anu kabiasaanna sok nyambungkeun silaturahmi, abdi yakin eta jalma dijieun tina taneuh perdamaian. Aya jalma anu sok resep teh pasea, ngomongkeun batur, mumpat batur, dewek yakin eta jalma dijieun tina taneuh sengketa. Pasea ikat bareng. Baginda Rasul dijieun tina cahaya ngata kurang mun marhaba. Marhaban ya nurul aini. Marhaban. Apa begitu apa? Sisa jelema anu ngagung-ngagung baginda engke bakal ka aku jadi umatna baginda insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ieu baginda urang sadaya sing diangkat dina harkat derajat tepang luhur-luhur ku Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Saderek penata acara pengatur wartos nu mudah-mudahan diberkahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna Bapak Ajengan Fahrudin Sepuh Simkuring Guru Simkuring, Pak Ajengan Usep Raka Simkuring Wargi Simkuring, Abi Amir Teka Kantun Mantena Raka Simkuring Guru Simkuring, oge para ustad anu sanesna anu mudah-mudahan ieu para pejuang agama di desa Pamuriatil khusus muga mesin ditabi-tabi berkah ilmu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salajengna Bapak Kepala Desa anu diwakilan ku Kasih Kesos Desa Pamuruyan Kang Andri Sohib Simkuring. Mudah-mudahan perangkat Desa Pamuruyan, Kasatgas Desa Pamuruyan, jajaran aparatur pemerintahan Desa Pamuruyan termasuk RW, RT, pertahanan sipil, sadayana mugia dijantankeun aparat-aparat anu amanah amin. Dijantankeun aparat-aparat penyaah karakyatna amin. Dijantankeun aparat-aparat anu diberkahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal. Para sesepuh ya sepuh Simkuring, Lajek Simkuring Kang Komar ditongol hadir alhamdulillah. Mbah Mardi oge hadir. Dikakantun Mbah Obleng. Artis di RW 7. Alhamdulillah para sesepuh sadayana halal hadir. Bapak-bapak kali para ibu sadayana jamaah maulid anu hapunten anu teu tiasa disebatan asma hiji-hijina ku Simkuring. Mudah-mudahan jamaah sadayana sabadana uih di tempat sing murudul dosana. Sabadana uih di tempat sing ijabah doana. Sabadana uih di tempat sing dikabul kahoyongna. Sabadana di tempat sing disehatkan penyakitna. Tur mudah-mudahan jamaah sadaya aya dina ridona Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah. Urang sadaya dina bulan Maulid
bulan Rabiul Awal, aya disebut bulan Maulud, aya oge disebut Muludan. Betul tidak? Di kampung ieu tenarna Maulid, Maulud atau Muludan? Muludan. Nah, yang mah urang tatarucingan heula. Pan Muludan mah minang leres teh. Sim kuring hayang maros, naon hartosna Maulid? Naon hartosna Maulud? Naon hartosna Muludan? Kan bingungnya. Lamun ditaros, bapak-bapak pasti ngejawab, Pak balik ke mana? Muludan. Betul? Cek balik ke mana? Muludan. Leres. Uing nanya, naon hartosna Muludan? Bingungnya. Jadi kurang masuk ngalampakeun hiji amal nu teu nyaho judul. Leres teh? Padahal kudu puguh urang mun ngalengkah teh rek naon? Innamal amalu biniat. Ari amal teh kumaha? Niat. Lamun niat geus teu nyaho artina ditarima moal amalna. Faqulu man bi ghairi ilmi amaluhu latuk balu sing sahajalma bantuan mana dewek sing sahajalma ibadat jeung ilmuna mangka amalna ditolak diterima ku Gusti Allah tung. Jadi yakin aing ngaran-ngaran di bawah teh cerik ku zaman teh gampang. Siksa saja malaikat ti imah teu apa maksud jeung tujuanana. Mardudatul latukbah. Ditolak amalna teu diterima. Cek obleng teh. Aing balik we kitu mah da aing teh nyaho arti Muludan. Bae ulah. Pan dieu mah karaksa dalil hadis hiji kitu keuna. Ngantak tujuanna naon? Kudunya naon arti Maulid, kudunya naon arti Maulud, kudunya naon arti Muludan. Wartosan tong. Diregepkeun moal. Sebab aing teu yakin. Teu yakin naon? Ari jamaah budak santri di pasantren Kang Komar di wartosan poe ieu nempel dan bejaan nini jeung aki-aki mah masya Allah di bejaan poe ieu isukan pohon ngantak pantes belajar di waktu kecil bagai melukis di atas belajar geus aki-aki bagai melukis di atas poho deui. Leres teu? Sok kudek di pemetaan penting ayeuna isukan papanggih ditanya deui jago mun inget kabeh. Heeh teu? Nu ingetna teh naon cik? Aing penting tadi teh kabogeong comet. Sok pabelit tolab ilmu jeung tolab kejo oge. Teu meunang ilmu matara kukulutus teu meunang sangu mah beuy ngomongkeun panitiana biasa RT ieu. Aya begitu aya. Coba buku. Jamaah dieu kitu teu? Kitu pan di dieu awalna ge. Jamaah rahimakumullah. Apa itu maulid? Dengikeun deuk ngomong. Mulai karena ilmu. Ari maulid teh bentuk masdar tina mim fi'il walada. Jadi eta hartina maulid hartosna memperingati hari lahir. Sakali deui. Maulid teh kieu gampang lah. Maulid teh memperingati hari lahir. Hapuskeun kana mastaka. Hapuskeun kana hate. Jadi lamun jelema aya nu niat ti imahna bade maulid Nabi bener sebab urang arek memperingati hari lahir. Hari lahir baginda Rasul ping sabaraha? 12 Rabiul dina dinten naon? Dinten sen dina taun sabaraha? 500 sabaraha? 571 Masehi di kota Mekah pada tahun gajah tahun pieu teh
Aing betano. Tahun sabaraha cenah 571 dina poe Senin. Urang buka hiji. Kunaon urang disunahkeun puasa Senin? Sebab baginda Rasul dilahirkeun dina poe Senin. Di mana riwayat tak kudu puasa Senin? Tong ngobrol. Poe Senin ieu boga hiji riwayat anu namina Abu Lahab. Abu Lahab teh pamanah Nabi tapi bedegong ka Gusti Allah. Sehingga cenah Abu Lahab dinaskeun jadi ahli neraka. Pas cenah geus pupus dikubur eta Abu Lahab, baginda Rasul dongkap ka makomna diajak ngobrol eta Abu Lahab. Bisa gitu Ustaz? Bisa baginda Rasul mah. Beda deui jeung akang jeung leuceuk datang ka kuburan bari mewek teh ringer hirup hidung bapa diantep geus maot hidung bapa didatangan. Ma, doakeun abi hayang kabayar hutang Bang Emo. Gelo siana. Ari kanu kolot geus maot mah mang doakeun. Ike ge cashback mah pamulanganana diberkahkeun ku Gusti. Jadi lain minta ka makam. Lain minta ka jalan tong wajib supaya disebutkan wa waladun solihun yad'ulahu. Budak anu soleh teh kumaha yad'ulahu nu daek ngadoakeun kanu jadi indung bapa. Mantap lamun tiap beres salat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum terus Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ya ahli kubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi mun beres salat ngadoa. Jadi cenah Abu Lahab terus wahai Abu Lahab cek baginda Rasul pamanku Abu Lahab bagaimana keadaan engkau di alam barzakh sana? Cek Abu Lahab, wahai yang Muhammad, aku disiksa oleh Gusti Allah setiap hari karena kedurhakaanku kepada Gusti Allah. Tapi ada satu hari aku dibebaskan dari siksaan, yaitu pada hari Senin. Cek baginda Rasul, kunaon anjeun dibebaskan siksaan dina poe Senin? Cek Abu Lahab, sebab kami bareto atoh waktu anjeun dilahirkeun. Tuh, Abu Lahab anu bedegong ka cida-cida bebas siksaan dina poe Senin sebab Abu Lahab atoheun waktu baginda Rasul lahir dina poe Senin. Karena kurang oge dina poe Senin hoyong kasebutkeun umat anu atoh baginda Rasul lahir poe Senin. Hoyong teu? Kosok saum Senin. Sama hayang kasebutkeun hoyong kosok saum Senin. Tara Ustaz boro-boro Senin puasa Ramadan ge minang budi. Cek baginda Rasul la yu'minuna ahadukum terkabuskeun iman salah saurang di antara anjeun kabeh hatta akuna ahaba ilaihi sehingga anjeun cinta ka kami ngaleuwihan cintana mi walidihi ka indung bapa anjeun wa walidihi ka anak-anak anjeun wa nasi ajmain jeung ka jalma-jalma saalam. Ceu ustazah cinta ka Ustaz Hussein leres teh leres atuh dangareun pamajikan ka salaki betul. Tapi ingat cinta ka caroge ulah ngelehkeun cinta ka baginda. Kumaha carana? Lamun ka salaki urang disolawatan tar salaki. Tara. Coba Ahmad ya Habibi sadaya Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi ya Habibi salam salam ganti ku cek Ustaz ngaranna Usep ya Habib tegelah ampura ka Ustaz. Jadi urang teh kudu leuwih cinta tibatan ka salaki cinta ka baginda. Kumaha? Istrika bari sok nyeuseul bari sok arek dahar bari sok ece bebenah baju salaki bari sok
salaki ini gawe ece solawat ulah ieu mah familiar salaki mantau gawe ece mantau kulin aya nu senam teh Allah aya anu ka pasar teh mah hari di imah lipen ge tara dipake kelek ke bau tengi mantau ke pasar meuli buri cak buri nong aya nu kitu aya loba esok mang malikeun eta lipstik duit tadi saha mang malikeun baju duit tadi saha kerudung duit tadi saha sendal duit tadi saha nah sia teh beut lamun ka pasar dipake kabeh aya di imah make daster bolong di daster bolong deui bungahkeun masalah salaki sebab naon ece moal meunang karidoan Gusti Allah lamun teu meunang ridho rasa mun salaki boga duit si ece mah cuat ciwit bari kutak kita diri ngabibita sarang asal itu tara Pak Bapak merah duit gue melis dah sok bager teh sok bager mun salaki teu boga uang si ece ngajakan perang di dapur menitong tengtra budak jadi kabalerang jagalah suami ce jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya dengan kebujukan bertanya namun di imah teh baik-baik kacara oge baik-baik kacara oge wayang ya kumaha carana adab kurang akhlak kurang kami jadi salah lamun memeh bobo tawaran heul kosong kosong tara kang cicing jempe akang mun tiap memeh sare sok ditawaran tara denge ke biji ceberta itu adalah curhatan kaum tertindas kunaon balaki umurna biasana leuwih pondok tibatan awewe loba nu maot salakina tibatan pamajikan nanti heula bayangkeun nu nganyuk baju di pengajian pamajik nu dibebankeun mayar nu nganyuk di Bang Emok pamajik nu dibebankeun mayar goblok teh awewe bener kan leres tapi ingat damun salakina pengertian mah pamajikan ge moal kieu leres eueuh awewe anu matre lobana oge lalaki anu kere betul lamun ulape jadi modalan duit kira-kira nganjuk ka hutang moal lamun cukup harta kira-kira nganjem ke Bang Emok moal berarti nu salah teh saha masyaallah ya Allah ya Karim dosa ini lupa jamaah rahimakumullah urang sadaya niat bade maulid bade ngagung-ngagung hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi sing saha jalma nu kaluar ti mana kharaj biji ti mana fi talabil ilmi dina jalan nuntut ilmu rajaban muludan muharraman ti imana niatna bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim sejaat ibadah tolak ilmu Gusti mangka eta jalma langsung muruluk dosa antak mun indit ti imah teh sing bener niatna akang sing bener niatna kumaha wudu heula ulah imah pakepis ai wudu teh inget ai handphone inget mantuk ke pengajian hayo we jepret deui penting dewek di Banten da ka cicing heula nu malarot teh hari euceun ke degikeun aing ngaji arek moto ieu teh ngantak pantesnya kunaon cek baginda Rasul awewe lolobana di neraka laras teh nu sok minuhan pengajian anu sok ngomongkeun batur nu sok aju ka hutang nu sok panasan ningali barang batur anu loba abus ka neraka oke alhamdulillah gelo eta badin tu ngedoakeun majikan abus neraka alhamdulillah jamaah rahimakumullah peringati hari Senin kumaha sakali-kali puasa sunat Senin atuh ya
Ustaz sok puasa sunat umal pesren henteu deh kok. Bola supaya. Tapi sekali-kali osok. Sebab dek mekuli. Nanti ketika hidung dia lahir mah bule. Kulantaran kuli bangunan wae jadi hidung. Tapi ieu teh demi cintaku kepada istri dan anak-anakku. Sesuai teh aya. Sesuai. Aing teh ya. Jamaah rahimakumullah. Kaduana maulud. Aya nu kitu. Kadenge ku orang Sunda maulud jadi mulud. Kulantaran lobaan jadi muludan. Da eueuh ti ditu nama bahasa muludan aya ge maulud teh memperingati bayi yang dilahirkan. Ari maulid mah memperingati hari lahir, ari maulud mah memperingati bayi yang dilahirkan. Saha bayi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata kurang sok marhaban restu. Abdulillah bismillatil aliyah. Terus atiril hiji 2 kilo 4 sabar atiril pancena cinta ka baginda Rasul dewek nanya ari atiril sabar atiril kabehna da biasana ngan opat aja hona teh 17 atiril ngantak kayak di pasantren mah mun aya nu marhaban 17 atiril dibaca ditalar kabeh lain ieu mah opat atiril oge dibuka menikah geus gemak buku anggo kitu cinta ka baginda Rasul ngantak pantes urang mah kunaon kudu muludan wae kunaon teh cukup tahun kamari we muludan tahun ayeuna entong sebab urang mah jelemana gede dora ongkoh cinta ka baginda tapi sair ka baginda ge henteu leres teu eueuh resep sholawatan percaya deka akang resep sholawatan ieu dek nanya ka akang resep sholawatan teu resep eueuh jempe ku dek diajak sholawatan urang buktikeun coba calangap teh sumutna Allahumma sholli sahibil busra sholatan tuba terus ke terame ayah obleng sorangan aduh ya Allah tapi kan baik pan apalnya kurang ganti kan gampang Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim sadana tamam ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil qadra wa tanfaridu wa tubna min hawaiju wa tunalu wa usul khawatimi wa yustasqa biwazil karim wa ala wa sabir fi kulli lamhatin wa nafasin bi amadi ngantak yakin ya nu pinter sholawatan mah ibu ngantak ka akang ka bapak abdi nyarankeun da ari akang jeung bapak mah wajar abdi moal nyalahkeun tepati apal ge naon ngapoe tani bener aya nu dagang leres teh aya nu kuli betul teh lamun akang isuk indit ngaji indit ngaji isuk arek nyatu di mana keun we salaki mah cenah kul pamajikan cenah ngaji minimal salaki teu apal sholawat tiap rek sare ku pamajikan dibacakeun sok eueuh macakeun sholawat ke salaki bisa yang mantok gaji naon atuh mun caroge arek bobo teh bari dipencetan teh Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha. Lain urutan dengikeun aing. Lamun salaki arek boboh teh pencetan bari baca sok supaya salaki teh hatena bag hatena supaya ulah nusuk wah ulah gapleh wah ulah begadang wah ulah daek sholat tahad ulah daek sholat duh ulah imam abdi mah ustad tani timbul daki dagang timbul hutang kada kalakuan sia pancen udah gocep kieu ieu mah di ditu dia ngaidah jadi dia mau ayat di tempat-tempat ternyata di mana ahli ibadah kabeh. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah. Dina Al-Qur'an ningatkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ieu dalil jeung salaki. Pemajikan juara kalau dia. Sah lalaki dibebankan ku Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei jalma-jalma nu iman, qu anfusakum, pelihara diri anjeun hei lalaki, wa ahlikum jeung ahli anjeun. Saha ahli teh? Pamajikan, anak, eta ahli nu jadi salaki naro tina seuneu neraka. Ngantak lamun bojo papagahan sing bener di bumi terus deui lamun teu mampu jurungkeun ngaji ka masjid. Ulah urang teu mampu ngajar, pamajikan teu dijurungkeun ngaji ka masjid, ka majelis taklim, mangka dosa berlipat-lipat untuk seorang suami. Paham? Paham teu? Kecuali kieu, akang ilmu tajwid nama sagi, akang ilmu fikih nama sagi, dina kitab Jurumiyahna bisa, kitab alatna pinter, akang kabojo ngeus onah ulah ngaji ku aing sia diajarkeun anak teh hegae ngan lamun kira-kira akang teu mampu ngajar menjadi pamajikan timimiti bab adus tepikakeun bab salatna mending jurungkeun ka pengajian supaya gugur tina kawajiban. Paham coge? Paham menjadi pemuda? Paham salib kena salib-salib. Urang taros deui naon hartosna maulid teh. Cing. Iya, grup bapak-bapak. Naon hartosna maulid teh bapak-bapak? Bagus. Poe naon nu diperingati? Lamun maulud hartosna naon? Maulud hartosna naon? Memperingati bayi yang dilahir, memperingati bayi yang dilahir. Urang panggiling ke anak oge sok memperingati leres disebutna ulang aya nu nyebutna mil sarua kitu-kitu kena tujuanna memperingati hari lahir dan bayi yang dilahir. Ngantak urang diniatan penting ayeuna bermaulid dan bermaulud, memperingati hari lahir dan memperingati bayi yang dilahir. Insya Allah ngan simkuring omat jamaah wayahna kudu aya saalit nu diomean. Simkuring sedih kadang ningali jamaah di Pamurujan hampura tapi hampura. Jamaah di Cibadak Kang Komar wong imah abdi di daerah Banten. Si jamaah datang ka Murudan teh nyaranak ieu tina asipan naon kebuli. Orang ditu mah nyebutan teh nasi ke. Jadi lamun Murudan dongkap ka pengajian teh nyaranak nasi kebuli salaki pamajikan ngarendeng. Sa imah sa kebuli. Nu penting hadir hampir 700 urang leuwih. Bayangkeun sabaraha ratus kebuli nu dibawa. Kuat ngajajar. Dek oge dijatahan 30 kebuli. Da moal kerebok atuh. Cek uing teh, uing mah aing mawa asakna mah dasok sieun haseum. Lamun bener orang dieu nya mah mending kene bere-beasna wae. Udah bener, eta uih teh dipasihan 2 karung Pak Kemar. Penting. Ai di dieu mah meureun moal. Hah? Moal. Uih ti ditu anu paling berkesan naon? Teu aya istilah joget. Cek, Kang di ditu mah teu aya joget. Jadi setiap arek bulan Mulud jeung bulan Rajab tiap imah masak
make nyeun ke budi dibawa ke pengajian terus engke dipurak bareng-bareng di pengajian beres ngaji makan bersama dipimpin doa ku kiai setempat di tokoh adat eta dahsyatna ningali resepna nu botrang aya di urang kumaha lamun geus temer waktu pengajian culang cileung mikiran itu yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan mungkin pan tadi tak aya Bapak Ujang Dayat selaku calon terpilih menjadi kepala desa anu insya Allah dilantik tanggal 14 November upami teh aya pengunduran anjeunna engke bakal mimpin desa Pamurian ti kaping 14 November ya mudah-mudahan kapayuna bahu membahu jeung para kiai jeung para ustad ulah dicampuran maulud Rajab, Safar, Muharram, bu niatna rek menta ngalah jur. Jadi ngalengkah ti imah teh bener-bener rek tolak bari sodakohan mawa anu beunghar mah kuat 4 kuat mawa 5 anu hiji di imam bareng anu sawareh disodakohkeun ka kampung anu teu ngayakeun murid sehingga ternyata di ditu mah lamun aya jalma nu kasusahan aya kas tabungan adat anu dikumpulkeun ku tokoh adat imah runtuh langsung dibangun imah kebakaran langsung dibangun tani gagal langsung dimodalan itulah hebatnya di wilayah pelosok sebelah sana di urang kumaha batur usaha bangkrut kalakah ato batur tani goreng kalakah seuri terus eta penyakit hate anu kudu dibenerkeun melalui peringatan Maulid Nabi yang tak sebagian Rasul innama buistu li utamima makarimal akhlak sanjana kaula diutus ke alam dunia teh jangan nyampurnakeun akhlak urang mah nu kudu diomean eta we heula ulah maulid terus maulid tapi beres maulid isukana kumaha cing mun tatangga meuli kulkas si ece karasa panas mun tatangga meuli motor si akan jadi sakalor mun tatangga meuli TV beut HP ece nu jadi nyeri eta teh panyakit hate nu hese pisan ubarna kumaha carana ala bizikrillah tatmainnul qulub ku zikir jang nenangkeun hati siap zikir beureunkeun socana pantengkeun ka Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadana la ilaha Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin la Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan urang sadaya dina hati urang kaancikan asmana baginda urang sadaya. Kaancikan rasa welas kasih baginda urang sadaya. Sehingga naon urang sadaya mudah-mudahan dina qalbu urang dibersihkeun tina penyakit hati. Di mana-mana akang jeung ece ningali batur gering geus sedih, di mana-mana ningali batur beunghar geus bunga, di mana-mana ningali batur usaha sukses akang ngiring bingah, mangka hate akang geus aya iman ka Gusti Allah.
Tapi lamun di mana ningali batur susah akan bunga, ningali batur bunga akan susah, mangka hate akan jeung eceu eta nu kudu diomean ku zikir kalimat thayyibah. Susah, berat, perkara hate mah hese. Entah kumaha carana omean sasaoreang, omean sasareang. Istri jeung carogena omean lamun di bumi teh keur ngumpul teh lain nyonya YouTube wae, lain nyonya WA wae, lain nyonya Facebook wae, kumaha carana cekel tasbih kuduaan, zikir, pimpin kudu jadi carogena, deketkeun diri ka Allah. Ingat bahwa urang ahli anu bakal diantos kudu ngaranna maut, wa anal mautu hakun teuing isukan, teuing pageto, beuteung eceu ti heula kuring padeung. Oh atuh dari yang dilakukan yang umur atau oblengek teh lama dah mau diulah jamaah rahimakumullah. Jadi hafal sakali deui arti maulid naon bapak-bapak, arti maulid naon, arti maulud naon, memperingati bayi yang di mana Ustaz jadi muludan kieu. Pertama Islam diajarkan ke Pulau Jawa ngantak tingali kitab-kitab sadaya bahasa Jawa eueun bahasa Sunda. Ngan disadur alkalayan izin guru model kumama ajengan Manon Jaya tina bahasa Jawa disadur jadi bahasa Sunda kalayan izin itu jadi guruna. Keuteuh kitab koneng sadaya bahasa Jawa ngartikeun bismillah sadaya bahasa Jawa. Terus kumaha di Jawa ayat tradisi adat nu disebutna grebeg. Kulantaran diayakeun di bulan Mulud disebutna grebeg mulut. Kadenge ku orang Indonesia Jawa khususna tina grebeg maulud jadi grebeg mulut. Kulantaran orang Jawa nyebut D besok jadi T jadi grebeg mulut. Tungtungna sok jadi parbut kei. Ada haron teh diparebutkeun da eta cenah grebeg mulut. Datang ke orang Sunda mulut diomean jadi mulut. Kulantaran diayakeun lobaan jadi dan muludan. Tahlil sorangan kulantaran loba jadi tahlilan. Tawasul sorangan lamun lobaan tawa. Ece maca solawat sorangan solawat tapi lamun lobaan jadi solawat. Paham? Tah kulantaran lobaan sok aya ranginan rangining dodol bugis papais wajib jeung sajabana eta mengakibatkeun urang jadi hirup barokah. Ngantak inget nu disubuhkeun kieu mah sae ngan lamun anu dibekal ka imah eta kurang sae. Ngantak simkuring nitip sok ka ece jamaah ka akang jamaah di mana tahun payun saha nu teu nyokot jomet ka panitia eta jelema nu iman Islamna geus mulai ningkat bahwa indit ngajina bener-bener rek tolak ilmu. Buktikeun omongan abdi. Sok ece omean akhlak ece, akang omean akhlak ece, non akang akhlak akang. Di mana ngaji ulah ngarepkeun sangu jomet tapi bener rek tolak ilmu. Balik ke pengajian bakal hirup barokah. Ulah ieu mah balik ke pengajian dari sholawatan. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah Gus menang berkat hanya keusi nasautik berkatna beaku ustad. Sok katudingan jadi ustad mah Gusti nu agung aing. Jamaah rahimakumullah. Jadi di bulan Maulud, urang ngagung-ngagung lahir baginda, urang ngagung-ngagung asma baginda. Aya hiji riwayat. Pedartong. Aya nu ngaranna ieu lalaki teh ngaranna teh si Odon. Teu paduli dek mun urang dia aya ngaranna Odon, ieu mah riwayat ti dituna aslina Odon. Awewena ngaranna si Ciah. Aya ngaran Ciah teh. Mun aya ge teu paduli da ieu mah riwayatna teu meunang ngaganti riwayat. Lalakina sepakati on pamajikanna Ci ari si Odon kalakuanna teh ieu usahana dagang cincau. Sakapeung manehna dagang cendol, apa cendol? Ari si Cia pamajikan anu goreng adat teh aing ngaji beuki tapi ka salaki galak.
ngantak lamun aya orang dieu ongko beuki ngaji tapi kasalakina ngalawan wae ganti ngaranna eta sesi. Sepakat? Jadi engke hayangnya loba teu ngaran siah di dieu. Kumaha cenah eta riwayat? Si odon dagang cenah. Da malum musim hujan ayeuna maju ka musim hujan. Ya si odon teh dibekelan cingcau ku ciciah teu laku, dibekelan cendol oge teu laku. Datang ka imah dikelengan deui, dicarekan deui. Cek si odon teh nanya, "Ciah, ari maneh teh kumaha? Aing mantung salah. Aing jeung di imah oge." Cek si ciah kumaha? "Mantakan ka usaha geus batur usaha." Aya aweun bude kitu di dieu. Loba. Betul? Hati-hati bisa diganti ngaran Mang Ewon jadi siji. Nah, ingat Mang Ewon, badamikeun jeung RW. Jang dina KTP beusi aya awewe anu sok rajin ngaji tapi ngangkrang kanu jadi salakina ngaranan si. Paham? Sepakatnya? Beres itu terus kumaha? Saking ku kesel si odon, eta cenah sore-sore nyieun cendol maneh. Cek si cia, hari akang rek mantok gamana. Dagang aing. Pan ieu teh maju ka peutingkeun wae pan cek sia kudu init ngaji enon kudu init dagang, kudu kuli aing hakapalang peuting-peuting rek kuli cek si odon. Beres cendol dipanggul cenah eta cendol. Magrib aing meuli moal. Bari jeung girimis teh haleuh. Pas manehna eta si odon mapai cenah lewat galengan sawah bari rami sak cerik tah kitu cenah. Kudu kidejahan salaki mah jenting kumisna bablang ciga hideut bajra. Tapi lamun ku pamajikan di musuhan, wah masya Allah, ieu mah curhatan deui ka ibu-ibu. Cek batur aing di sebelah kiai ajengan, di luar mah cium tangan aing tikakeun leungeun teh getek diciuman. Mantok ka imah wae goyeuku. Kabeh eta teh. Sebab naon? Bener teu salah cek batur. Pasea jeung tetangga, pasea jeung batur di jalan jeung preman, teu sieun dewe. Obleng sugan jengotna buukna gondrong teh sieun lain. Tapi ningali beungeut pamajikan geus camurut, masya Allah. Ini asa neraka hareupeun. Teuing peda sugan awewe mah ahli neraka teh jadi asa neraka hareupeun. Beres cenah kitu si odon bari ramisak mapai galengan tika teu sadar manehna pos ka lembur. Singkur anu jam. Beres di hiji lembur cenah si odon teh ngadengi aya nu sholawatan. Si odon langsung hatena asa tenang. Terus cenah dijug-jug eta nu sholawatan. Pas dina hiji mangsa manehna geus mapai leuweung jati, mapai kebon karet, mapai cenah galengan sawah anu geus beak eta dipapai ku lengkahna. Mangka lo ka hiji tempat keur ngayakeun muludan. Nu ngajina teh ustadna nu kasih. Protes. Tuh, nu di tukang protes. Aing nyebut kasep masalah buat lo. Beres gitu cenah keur ngabahas naon? Keur ngabahas bab sedekah. Tadi kos apih teh. Wahidan idama tabla adama in qata amaluhu illa min salasin. Ustaz. Bila mana anak incu ada maut, mangka pegat sagar amanah illa kecuali min tina salasun tilu perkara. Wahidan sedekahun jariyah anu kahiji kecuali sedekah jariyah. Tah cek si odon. Dagangan aing teu laku-laku tadi. Disamperkeun kana dagang murud anu keur murudan dagangan. Eueuh nu balik. Da pugu jamaahna geus nyarekna jomer. Ngaranna ge geus rek balik. Beres didinya si odon bingung. Cek kiai teh diterangkeun, di mana jelema anu sedekah mangka bakal dibalas ku barokah. Cek si odon ieu ku aing disedekahkeun kabeh ieu channel. Da bener jeung teuing kaayaan hujan ngaririnci. Aing ngaran kalebokan disodakohkeun mah beak eta kadaran si odon teh. Seepak si odon. Beres dirinya kiai ribut keur ngaji keneh jamaah ribut parbut cek kiai mang ka dieu sangaran odon di mana di kampung Sapali. Nah akang dagang channel mah nyaeta kiai dicarekan we pamajikan. Eta ku akang dijual sabaraha digratiskeun. Nah digratiskeun pancing pak kiai tadi. Inamal amalu biniat bila mana sedekah bakal barokah kapalang disedekahkeun ku abdi dan didagangkeun teu laku. Oh cek kiai alus paredon. Jamaah nu geus ngadahar channel. Wayahna urang doakeun ieu mah odon balik ti dieu hirup sing barokah amin cek jamaah.
beres si Odon gagah perkasa mawa barokah teh pas katempo suhunan imam inget karena lalai pemajikan anak nu ciga meong congkok teh inget aing dagangan beak gitu buah ieu kudu ngomong kasih ciah kumaha akhirna assalamualaikum waalaikumsalam akan meuli ciga hampang nya seet cenah atuh si ciah teh pan bunga geus kabayangkeun isukan rek meuli senang tina kauntungan cendol beres dirinya terus kumaha mana cenah acisna akang geus dibedahan ku si ciah cek si Odon teh acis naon cenah nyai eta dagang cendol pan beak cendolna teh heula akang tadi teh ngilu ngaji dina muludan cek kiai lamun jelema sedekah bakal barokah ku akang disodakokeun eta si ciah nyokot sendal bakiak ditaplokeun kana beungeut si Odon cek si Odon sugan ieu barokah teh ditaplok make baki beres dirinya kumaha si Odon ngalengis cek pemajikan anak pokona akang molor petiknya di luar tengah imah teu meunang ka jero ini geus masak boro-boro masak kan aing lagi tegablek beas-beas acan tuh tinggal sagelas jatah isukan si Odon teh ngalengis bari tiris manehna golepak di tengah imah nah jam 11 putih aya nu keketrok trok assalamualaikum datang baloki Armen eta ki Armen datang teh naon mawa mutu dagang mutu jeung coet ditanya Ari Aki di mana Tasih hujan Ari Aki rek naon kan dia nyeta rek ngilu monok we da atuh mah kaayaan hujan ngerincik ieu Aki terek uih jauh mana can laku hiji-hiji acan da si Odon mah soleh hatena beda jeung pamajikanna terus kumaha cek si Odon oge atuh Aki kajeun aing geus beres di jam naon cek si Aki saha nami teh jam Odon kunaon da ciga nu pusing nya eta Aki derep-derep diomongkeun ku Mang Odon ka si Aki beres teh kumaha cek si Aki ari jam Odon gaduh bean Odon gaduh sangu teh jeung laukna eta si Odon meuni bingung hayang nyatu ge lapar teh tadi ieu si Aki ramen menta dah si Odon kuluprak cenah ka dapur aya beas inget cek pamajikan cek si ciah teh aya sagelas tuh diriksakeun bener aya sagelas Aki beas teh aya sagelas deui tapi ngan beas-beasna keun wae jang Odon pasakeun we make cengek we sing lada ameh walaupun teu aya lauk nikmat ku si Odon teh dipasak beres dipasak dahar duaan belum da eta si Odon mah karaksa huak aki-aki geus 5 huak cek si Odon ieu aki-aki teh sugangan gendero eta nyapuna loba-loba deui beres singkat carita duanana wareg si Aki sare si Odon sare di tengah imah jam 1 peuting meureun si Aki ngadahar cengek loba euy atuh beuteungna teh mulas hayang aweuh sibuk eta aki-aki ka dapur keluar hujan ngagedean akhirna kumaha nyokot cenah baskom dicokot baskom si Aki teh anta parah deui 1 2 3 boro-boro atuh pan aya pucukan teh ya beres dirinya si Aki culang cileung meureun sieun dicarekan ku si Odon akhirnya kabur jam 3 subuh beres hudang trung bener subuh si ciah hudang keluar di kamarna ieu wau bauna asa seungit ya cek si ciah asa wau ciga seungit isuk-isuk dihudangkeun Odon naon atuh ciah salat subuh sia teh ngantak sia mah rezekina goreng pan eta sia mah batur subuh salat sia molor pan kaberangan teh penting datang aki-aki kamu aki-aki saha aya kiramen di mana itu di ditu geus eueuh si Aki ramen cek si ciah ku sia angseun aya coba ambon nu bener bau naon ieu diangseun ku si Odon ieu mah ciga bau eta nih ciah coba riksakeun bareng-bareng diriksakeun cenah bareng-bareng da eta reuwas aya nunggu-nunggu dina baskom bareng kuning melangkung cenah ka luhur bari nyungcung atuh si ciah ngomong ari sia teh Odon ngawelu dina baskom cek si Odon boro-boro ciah demi Allah aing mah teu ngawelu ti peuting beres dirinya kumaha teh hayang nyaho ieu pasti si ramen tamu sia anu misi ayeuna meme isuk
gadag kasolokan piceun ieu canuk jeung baskom-baskom. Eta si odon geus sial sudah jatuh tertimpa beres teh cenah si odon dipanggul eta. Da canukna teh gede. Atuh dadahan loba teh. Ari mungkin jauh di imahna deket kana solokan seungit teh leungit. Si odon penasaran, nah di imah mah tadi seungit teh jelas seungit tai. Ari ayeuna jadi henteu seungit. Ditempo ku si odon. Eta ruasna si odon naha anu caduk melengkung teh katempo herang. Dicabak ku si odon teh bari jeung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tring tuas. Penasaran cek si odon sugan dia ngawalung nate geus panas dalam bisa kieu. Beres dirinya kumaha dicabak disindrem ku si odon patrek si odon ruas. Oke ada gua ada cakap remeng-remeng jam 6 isu katempo cek si odon bentuk nama caduk ieu teh tapi teuas diranggeum ku si odon bener teuas akhirna eta nu nyungcungna digegel ku si odon patrek potong eta nu nyungcungna. Iya mah jadi emas. Wah, ribu si odon. Balik ka imah. Ciah, naon? Iya tempo ke sia. Da eta si ciah murka. Dasar tangkurak sia mah odon digadag deui ka imah ge caduk. Ge heula ternyata jadi awewe ulah sakuring adat. Mun salaki nyampekeun perkara dengekeun heula sih bener. Da biasana nu sok jadi ngarusak masalah keimanan salaki mah jadi pamaji. Beres dirinya cenah kumaha ieu teh tempo jadi emas ciah caduk si ramen teh ku si ciah diilika bener ieu mah emas kieu ka ustadna ngaranna teh ustadna dia enggak gitu ieu beus sia jawab ka dieu tuh wani mah ceuk beres dirinya terus kumaha cek ustadna Mamadon ieu ti mana darak-dak dicaritakeun. Ieu mah emas mah. Datang bawa ka toko emas. Dibawa eta tungtung anu nyungcung menang di dia teh. Cek toko emas terima ieu mah emas. Dibeli sabaraha nu nyungcungna hungkul dibeli 5 juta. Cek si odon eta kabayakeun nu muring kaula. Sabaraha puluh juta ieu. Akhirna pada bijeng toko emas datang toko emas ka imah dibayar meunang 3 miliar leuwih. Beunghar eta si odon jeung si ciah gara-gara sodaqoh cen. Beres dirinya si odon beli mobil nyieun imah gedung wah ajak tilu peuti Ustad Nana panas nempo odon odon kumaha carita ti awana karah bisa jadi emas ieu Pak Ustad datang kiramen derek-dek diomongkeun ceuk Ustad Nanang dina pikiranna ku aing diturut rek ngayakeun muludan akbar aing di imah jenting anjuk ka hutan. Yang penting mudah-mudahan eta caduk jadi emas kabeh. Beres dirinya kumaha gayakeun muludan sadesa diondang ku Ustad Nanang. Terus kumaha dibere dahar lada kabeh. Sangu lada, daging lada, sayur lada, pokoknya lada. Ameh jamaah muncut kabeh. Berarti niatnya bener tuh. Bener eta si Nanang. Dia ondang datang RW coet mawa jamaah na make mobil tori. Doa beres disiapkan asrama nu lega cek Ustad Nanang jamaah nu ngendong balik isukan diberi duit 100.000 ewa atau jamaah semangat diberi duit badan langsung salagi pemaji ngendong we lumayan 200.000 mau budak jadi 400.000 eta Ustad Nanang duit sagala rupa dipicilkeun jang mayar jamaah di arep-arep di jam 12 penting can modal mah cek Ustad Nanang ieu jamaah nah teh dek kaolo. Jika jam 1 can kadenge nu ngablak-blak. Nah pas jam 2 jamaah kompak ngawaluk kabeh. Eta da memang geus disiapkeun baskom ditumpukeun beak ku jamaah 123 baskom. Saguncluk. Beres dirinya cek Ustad Nanang alhamdulillah panen aing ayeuna. Beres eta mah hayang buru-buru isu dur subuh mayar jamaah sok aya nama ece jeung akan geura balali tah nu 200 nu 400 nu 500.000 di total duit teh beak teh 43.200.000 beres dirinya terus kumaha balik jamaah cek pamajikanana
Ari mayaran jamaah cik mau ngerti awewe tangan tak menjadi salaki ulah mau karo sorangan cek agama kuasa wirhum bil amri kudu musyawarah dina segala urusan ulah abong-abong lalaki awewe mah teh hayang tong hayang nyaho kumaha aing we eta kalakuan salah menjadi lalaki. Wanita itu adalah makhluk mulia yang harus diajak kerja sama. Beres cenah subuh cek Ustad Danang ka santrina santri beres sholat subuh tong diridan aya naon ama kumaneh pariksa kabeh baskom terus abrikeun ka wahangan Cicati atuh eta santri ngabring sawadah ewa cek santri dan pikiranna ieu guru aing koclak kunaon ngumpul-ngumpul caduk dina baskom cek Ustad Danang teh santri di mana geus deukeut ka wahangan sesuai berita timang odon pariksa eta caduk lamun geus ngabeletrek teh bawa balik deui buku santri teh nurut ngaran santri mahabah ka guru geus tereh ka wahangan masih melengkir mungkin bau ya beureum mungkin lila molidak teh santri penasaran ceuk mang odon disintruk ku santri disintruk aya blewo teh eta disintruk teh tungtuna kumaha cek santri ieu bukan guru geblek-geblek tapi cek mang odon kudu diranggeum atuh ku santri teh penasaran diranggeum belewek atuh kokoda pinuh ku caduk beres dirinya santri ambek nah teh ieu guru aing yakin ngagawe si baskom teh dibawa deui ka imah ama ieu baskom dicenak ningali dina baskom masih keuning ngarumbur eta Ustad Bunga tingali kumaneh mah itu caduk teh jadi emas sarua jeung si odon pas datang nah ieu emas teh rusak ieu pucuk da eueuh banjing rusak cek Ustad santri kumaha maneh teh ieu kitu nya ku ama we cobian da atuh si cobian teh atuh ku Ustad teh dicempol ai blewek teh atuh kana kokon eta caduk si odon reuas tapi langsung ingat ka Gusti Allah yen manehna geus ngalampahkeun salah innamal a'malu binniyat si odon tak disodakoh murni karena Allah di papatahan ku Ustad nu ceramah lebih kana hapekna sodakoh kalayan izin Allah ari Ustad tadi lain niat sodakoh tujuan maraban jamaah kali mayar jamaah tapi hayang caduk jadi ngantak nitip ka jamaah lamun rek nyieun amal kudu lempeng karena Allah ulah karena papada makhluk komo deui ngaharepkeun kabeungharan dunia nitip disimperi mugia jamaah sadaya sing barokah jamaah sadaya sing sarehat Kang Komar rancuk simpuri urang doakeun sing sehat teh ati oge bojona kadang teu damang sing sehat oke Mbah Madi nu sanesna jamaah nu teu kasebatan hiji-hijina nu boga panyakit roromeheun parimakeun da roromeheun mah eta mah penyakit kolotnya ibu-ibu nu boga kokoloteun parimakeun eta teh wajar atuh permainan di sawah mah pasti kokoloteun terus teh nu boga panyakit berat sing diseringankeun nu boga penyakit ringan sing disehatkeun nu gaduh cita-cita sing diijabah amin ya Allah ya Rabbal ya mah rahimahullah ayo resep-resep kene uing teh isukan teh kudu ngaleseng di Masjid Jami Nurul Yakin duet jeung Ustaz Ujang Endek wengi na tabligh akbar di Masjid Jami As-Sahabah Pamuruyan uing ngaji sorangan titah ngaji 2 jam eta panitia teu mikir ajengan wayahna 2 jam emangna aing lalaki apakah 2 jam sajam leuwih we geus malam Senin uing di Karangtengah di Bengkong Arif sekarang ini luhur Masjid Jami di Bengkong Arif poe Senin isuk di Lemsing kakarak libur-libur poe Salasa cek bojo ulah diisian Salasa rebo Kemis sebab malam Sabtuna tabligh akbar di Cangkuare Cikidang malam Minggu tabligh akbar Cetepus Palabuhan Ratu bisi jamaah hayang ngilu ulin ka Palabuhan hayu ongkos masing-masing dupina sakitu billahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nyarana acis ngadeg gelar sorban kenging acisna urang sodakokeun meser semen kanggo masjid ridho teu ridho teu sok sadayana ngadeg